Manta terus mencerong karena dua layon anu ngagoler hareupeuna. Jantungna keketegan, bulu pundukna kukurayeun. Eta layon terus diilengan siga nu cangcaya. Malah Bah Jumanta sababaraha kali gigisi ka panonna. Tapi tetep bae nu aya di hareupeuna teh memang layon. Be, asa aneh. Mangkara bisa aya layon ragrag ti langit. Nah layon siluman atawa jurignya. Nah geuning bet ragrag na hareupeun aing. Lain teh duit kayang aing mah nu ragrag ti langit teh. Ieu mah bet layon. Gerentes Bah Jumanta. Eta dua layon anu ngajepat terus bae dipencrong. Aneh. Masih ngarasa sieun ge Bah Jumanta teu hayang ingkah ti eta tempat. Malah beuki panasaran manehna teh. Aing jadi panasaran layon saha eta sabenerna. Gerentesna deui Bah Jumanta tuluy leumpang lalaunan ngadeukeutan kana layon. Gog manehna cingogo. Ari jantungna beuki karasa keketegan. Raga mang leungeunna rek nyekel kana tali pocong, tapi can ge leungeunna anjog. Ujug-ujug eta layon teh muih siga kolecer. Atuh Bah Jumanta reuas. Celeng langsung aceleng ka tukang. Ieu ninjak tai munding. Bah Jumanta ti kolesa. Kubrag labuh nangkarak bengkang. Sirahna ti jedak kana batu. Aduh, Bah Jumanta ngagoak. Leng sirahna karasa lieur, tetempoan langsung ranyai kararoneng. Les Bah Jumanta teu inget di bumi alam. Ari dua layon masih keneh katempo muih, beuki lila beuki katempo tarik. Lila-lila les layon teh leungit, tapi janggelek robah jadi karung dua hiji. Anu katempona eta karung teh siga pinuh pisan eusina, tapi teuing naon eusina mah da can kanyahoan. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui heula nyaritakeun kaayaan Mak Onah. Harita hujan geus mimiti eureun. Mak Onah masih keneh aya di hareupeun lawang warung Ciwawat. Gedor Mak Onah ngagedoran deui panto. Ciwawat, buka pantona. Ieu kuring Mak Onah. Nah bat sieun-sieun ting ku jama geo. Geus eueuh jama edana ge. Cek Mak Onah bari terus ngagedor-gedor panto. Ari Ciwawatna masih keneh cameot di juru warung. Dadaran deg-degan keneh sieun lamun Mak Onah anu disangkana kumahina gering anyar teh asup ka jero warung. Barang Mak Onah gura-gero deui, pok Ciwawat nembalan. Ulah ngodag-ngodag teuing kuring Mak Onah. Kuring mah teu boga salah ka Mak Onah teh. Pan ari Mak Onah nganjuk ge ku kuring teh sok dibere bae. Halik Mak Onah ka ditu balik. Cek Ciwawat kalah ngusir siga anu nyenglar jurig bae. Ngadenge Ciwawat kalah sesinglar kitu, Mak Onah heran jeung ambek. Astahi ameta si Wawat kalah siga nu sesinglar kitu ka aing siga bae nyinglar jurig. Sugan teu waras eta jalma teh. Gerentes Mak Onah. Tuluy Mak Onah ngagedor-gedor deui panto. Rek dibuka moal Ciwawat pantona. Lamun teu dibuka didobrak ke kuring ieu. Ieu kuring ka dieu teh lain rek nganjuk, tapi rek bayar hutang. Sabaraha hutang kuring kabehna? Ku kuring rek dilunasan. Malah lamun perlu warung Ciwawat nage rek dibeli sakalian ku kuring. Cek Mak Onah kadengena siga nu ambek pisan. Kadenge kitu Ciwawat beuki ngarasa sieun. Astagfirullahaladzim, eta Mak Onah siga mah bener-bener gering jama teh. Karunya teuing nya siga mah tadina teh meureun ngalamun hayang beunghar eta jalma teh. Jadi nama mah kage kelawan kitu. Kumaha lamun geus kieu Mak Onah teh geuning siga nu dengdem ka aing. Kumaha carana nya sangkan manehna indi teh. Gerentes Ciwawat ngarasa karunya oge ngarasa sieun ku Mak Onah. Anu disangka ku manehna mah
bener-bener anyar gering lantaran ngalamun hayang beunghar tea. Di pihak sejen maonahna malah ngarasa ambak lantaran Ciwawat anu digeroana kalah jempe teu kadengen nembalan. Komo muka panto mah pok maonah wakauk deui. Ciwawat rek dibuka moal pantona. Ieu kuring rek bayar hutang, lamun embung nya geus kajeun lah moal dibayar pisan. Cek maonah. Ngadege kitu Ciwawat angger ngajengjeng. Manehna bener-bener sieun embung muka panto. Lantaran cenah cek batur lamun aya jalma nu geuring anyar teh sok galak. Jadi pikir Ciwawat, daripada maehna cilaka dina naha kumaona, kajeun rek dianggap lunas bae hutangna. Nu penting mah maonah indit bae ti warung eta. Kitu pikir Ciwawat. Nyalah, daripada aing cilaka dina naha kumaona, mending ku aing dianggap lunas bae lah hutangna. Keun lah gampang rugi mah. Kira-kira meureun aya gantina. Nu penting mah maonah indit bae ti warung ieu aing salamet. Heulah mending kitu bae. Gerentas Ciwawat. Ari maonahna kadenge deui ngagedor-gedor panto. Ciwawat, rek dibuka moal pantona. Pak kadar ge kuring rek bayar hutang, bet ngahesekeun pisan. Cek maonah wakauk deui. Ayeuna mah Ciwawat ge nembalan. Tos maonah teu kedah bayar hutang, kuring mah rido. Tos ku kuring dianggap lunas bae sadayana ge. Cik bae ayeuna mah maonah teh mulih ka ditu. Tembal Ciwawat. Kadenge kitu maonah malah ngahulang heran. Eta ari Ciwawat waras teh pikiranna. Hari-hari tak aing keur teh gablek duit nanyakeun bae rek bayar iraha. Malah teu seuik ugal panggih nanyakeun age. Ari ayeuna aing rek bayar kalah ngomongna dilunasan. Boa gerinya Ciwawat teh. Oh heueuh pantesan tadi jalma-jalma nu balanja kalah lalumpatan kabur bari nyebut aya jalma gelo. Berarti beureun Ciwawat anu disebut gelo teh. Aduh, ari kieu mah aing sieun dina naha atuh ku Ciwawat. Gerentes maonah. Malah jadina mah anu malik nyangka mun Ciwawat teh anu dianggap geringna. Antukna mah malah maranehna jadi silih sangka ka batur gering. Ciwawat nyangka ka maonah jalma gering anyar, sabalikna ayeuna mah maonah ge jadi nyangka Ciwawat nu gering anyar. Jadina mah pabaliut. Maonah katempok keneh ngahuleng. Tapi lilai lama maena malah ngabalanya seri sorangan. Tapi syukur mun nya heueuh Ciwawat gering kitu mah aing jadi bebas hutang. Duit nu tadi najang bayar pan jadi anggar teu kudu bayar. Sakalian dimanfaatkeun pisan ku aing. Cek gerentas maonah deui. Tuluy pok manehna ngomong. Bener eta teh Ciwawat, hutang kuring teh geus dianggap lunas. Kade ieu, ulang kena malah lagi deui ka kuring. Cek maonah ngomongna tarik. Ari Ciwawat anu tadina geus sengkat rek hudang. Barang ngadenge keneh sorang maonah atuh jadina andi prak deui sieun. Aduh, disangka teh nu gelo teh geus indit. Geuning aya keneh. Kudu kumaha aing ari geus kieu ngusirna. Gerentas Ciwawat. Ari maonahna lantaran Ciwawat can nembalan keneh pok ngomong deui. Ciwawat kumaha? Bener teh hutang kuring geus dianggap lunas. Engkena rek dagih deui moal. Kapuguh lah ieu. Mun geus puguh kuring rek balik. Cek maonah. Ngadenge maonah ngomong rek balik, Ciwawat bungaheun. Tuluy pok nembalan. Nya maonah, kuring mah rido pisan. Geus maonah mah geus teu kudu bayar. Geus teu boga hutang bae ayeuna mah. Cek Ciwawat. Maonah nyareng eseri. Hasil euy aing, jadina aing teu kudu bayar hutang ya. Gerentes maonah, tapi maena can yakin keneh. Pok ngomong deui. Bener ieu teh Ciwawat, engkena moal lagi deui? Tanya maonah deui. Bener maonah, kuring moal lagi deui. Geus pokona mah geus dianggap lunas. Tembal Ciwawat. Caknya Ciwawat, pokona geus lunas ya. Nya, kuring mah moal ngabobodo maonah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Nuhun Ciwawat. Ngan kuring ayeuna rek balanja ya, kumaha? Buka heula pantona. Cek maonah deui. Ciwawat ngahulang bingung ngadenge kitu teh. Aduh, teu daek balik keneh geuning. Kudu kumaha tuh aing teh. Gerentas Ciwawat. Ari maonah ngegedor deui panto. Buka heula sakedeuk Ciwawat, kuring rek balanja. Cek maonah deui bari ngegedoran panto. Ciwawat gregeteun. Akhirna mah pok manehna ngomong deui. Nya geus maonah sok bae nyokotan sorangan. Geus teu kudu bayar. Pan eta warung nagih muka. Maonah kali nyokotan bae. Terus engkena mah onahna gawat ka imah nya. Cek Ciwawat.
Atuh ngadeng gitu maonah mandi bunga pisan. Nuhun atuh cewawatnya. Aduh meni bagir pisan cewawat. Cek maonah. Atuh tuluy bae maonah nyokotan balanjaan anu aya dina meja warung sakahayangna. Malah hampir beak dicokotan ku maonah kabeh nya sayurana, gula kopina, lah pokona jeung segala rupa. Ku maonah dicokotan kabeh diasup-asupkeun kana wadah. Geus kitu mah maonah tuluy balik. Nuhun cewawat, nuhun pisan ya. Cek maonah. Cewawat teh nembalan. Ari maonah terus lempang ngageudik balik ka tempo siga nu bungah pisan. Ada dasar milik. Ieu mah bener-bener rezeki di langit ngaranna ya. Lamun unggal tukang warung teh gararing kos cewawat, aing balajar teh kudu mayar, hutang lunas. Nah hari batu mah bareletnya, nyawa cewawat gering teh malah kalabur. Kudu mah dimanfaatkeun kos aing. Bodoh nu kitu ngaranna. Cek maonah ngadon ngomong sorangan bari suraseri siga nu siwah. Ari cewawatna barang ada yang maonah geus balik manehna cangkat hudang tuluy leumpang lalauna nongong keluar breh katampo maonah geus leumpangna jauh. Ari geus kitu mah cewawat ngarasa ngemplong. Salamet aing salamet maonah nu geus kieu teh ayeuna mah geus balik. Aduh aing geus asa pegat baya jantung. Cek kerentes cewawat. Satuluyna cewawat leumpang ka warung barang nempo dagangan geus beak kabeh cewawat meni molongo. Innalillahi geuning dagangan aing teh banjut kabeh. Ieu mah beak jeung modal-modalna dasar jama gelo. Cek cewawat bari ngahuleng. Cewawat bener-bener ngerasa baluas laketei awakna ngalaketei kubrag antuk nama cewawat labuh kapiuhan siga nama bakating ku baluas-baluasna meureun pedah daganganna beak kabeh dibawa ku maonah. Cak urang tunda heula. Ayeuna balik deui nyaritakeun kaayaan Bah Jumanta. Manehna katempo keneh ngalempreh teu inget ti bumi alam. Sedangkeun teu jauh ti dinya aya munding jelmaan Nyimas Gandamanik. Nempo kajadian kitu eta munding siga anu pohora reuasna. Ngasada tarik pisan bari tuluy lumpat nyampeurkeun ka Bah Jumanta anu ngagoler keneh. Munding rada lila mencrong ka Bah Jumanta. Meureun lamun jalma mah mikir kumaha carana nyadarkeun Bah Jumanta. Tuluy munding teh katempo rurateret ka ditu ka dieu. Breh teu jauh ti eta munding aya buluh hayam. Tuluy eta buluh hayam teh ku munding digegel. Satuluyna dipake ngarorekan ceuri Bah Jumanta. Hasil Bah Jumanta bersin sababaraha kali. Tuluy korejat hudang. Ret ka munding, munding calawak. Meureun lamun jalma mah bungah nempo Bah Jumanta sadar teh. Apunten Nyimas, akang teh tadi teu sadar dugi ka kapiuhan. Kulantaran sieun aya mayit ragrag di langit. Cek Bah Jumanta. Munding siga nu ngarti ungeuk. Tuluy Bah Jumanta ngareret ka kulutayon tadi. Tapi layon teh geus eueuh. Nu aya geh karung 2 hiji siga anu pinuh. Bah Jumanta heran. Geuning robah jadi karung. Gerentes Bah Jumanta. Nah hatena jadi timbul panasaran. Hayang nyaho naon eusina eta karung teh. Ari munding tuluy leumpang ngadeuketan karung siga nu hayang nuduhkeun. Bah Jumanta ngarti. Nuturkeun munding, tuluy ke munding ditoker eta karung teh duanana burusut, eusina ngaburusut. Si horeng eusina teh duit sakitu lobana. Atuh Bah Jumanta meni olohok. Waduh, si horeng eusina duit. Lamun kieu bener-bener ngaranna duit rag-rag ti langit. Cek Bah Jumanta. Paroman anu tadi sieun robah jadi siga nu bungah pisan. Malah saking bungahna eta munding ku Bah Jumanta langsung ditetangkep diciuman sagala. Atuh munding jelmaan Nyimas Gandamanik teh meni pohora bungana diciuman kitu ku Bah Jumanta teh. Sabot Bah Jumanta keuna nangkep jeung ngalentoran munding
Maonah geus anjog kaburuan imahna bari jeung Ridu babawaan balanjaan nang nyokotan teh ti warung Ciwawat. Maonah siga nu geus teu sabar hayang ngembrehkeun kabungahna ka Bah Jumanta. Wah, si Abah pokona pasti bungaheun ya lamun geus nempo aing mawa balanjaan loba pisan bari jeung teu bayar. Garentos Maonah tuluy Maonah buru-buru asup ka jero bari huak hauk ngageroan Bah Jumanta. Abah, Abah, cek Maonah. Tapi geus diirikan ka dapur ka mana si horeng Bah Jumanta teh di jero imah. Ka mana eta manusa teh? Sok teu pararugu ari indit-inditan teh. Gerentos Maonah gugulunuk. Pasti ge keur di kana munding ya si Abah teh. Gerentos Maonah deui. Tuluy Maonah buru-buru keluar ti panto dapur. Barak anjog ka kana munding, breh teh Bah Jumanta keur nanangkep munding bari ngagalentoran. Atuh Maonah olok kaget. Malah ya Abah ge langsung untab. Be eta kalakuan aki-aki sugan teu warasnya manisa teh. Munding anu digalantoran kitu siga ka pamajikan bae. Aing sorangan bae pamajikanna saumur-umur teu pernah kitu. Gerentos Maonah. Saking ambek jeung panasna, kot Maonah nyokot sapu nyere anu ngagoler pinggireuna. Tuluy gewat-gewat mulu ka Bah Jumanta. Sanggeus deukeut cilebet Bah Jumanta dijebredan ku sapu nyere bari huak hauk. Heh Abah, kaeling. Mangkala kamu nih siga ka pamajikan bae nanangkep bari jeung nyiuman kitu. Baina ge mending mun munding alus, munding cacat kitu. Cek Maonah bari ngajebredan Bah Jumanta. Atuh Bah Jumanta teh kaget ngarasa era ongkoh ku Maonah. Jeung ambek ongkoh. Sila ing onah agar wahkeun bae. Cek Bah Jumanta. Nya heueuh atuh. Ya, kuring goreng-goreng pamajikan Abah. Ari Abah eling teu. Mangkana kamu ning kalakuan kos kitu patut. Komo ka jelema meureun. Cek Maonah deui bari jeung beungeutna katampo burung. Ari munding nampo Maonah datang ambek itu teh ngarasa teu tarima. Munding ge jadi malik ambek. Meureun siga bae ambekna teh sarua jeung ambek sapapada maru. Munding ngasada tarik pisan matana beureum katempo sukuna langsung kokoer. Nampo kitu Maonah reuas jeung sieun. Waduh, cilaka. Eta munding edan ngamuk deui bae. Gerentos Maonah bari undur-unduran sieun. Ari munding katempo mundur siga nu rek ngawahan rek neunggar. Nampo kitu Bah Jumanta reuas keder. Siga bae hiji salaki anu keder nampo pamajikan nu kolot jeung nu ngaranna Parasea. Aduh, pusing aing. Kieu geuning karasana ari nyandung teh. Teuing ngalakurna boro-boro aing nyandung jeung jelema kutan anger bae jeung munding ge. Riweuh kieu. Haru pusing. Gerentos Bah Jumanta. Nampo kitu teh manehna teu bisa kumaha-kumaha. Ngan untungna Maonah kaburu lompat asup ka jero imah. Munding tadina siga nu rek ngudag ngan kaburu dilelemu ku Bah Jumanta. Tos Imas, entos teu kada diudag. Keun da si Onah mah adatna kitu. Nyimas mah mending ngelehan bae, keun da akang ge di dieu sareng Nyimas. Cek Bah Jumanta siga bae ngalalemu ka manusa. Dikitukan mah munding ge nurut. Cag urang teu heula. Ayeuna caturkeun deui kaayaan Cida. Ti saprak layon Mang Surip jeung si Rustam anakna hiber kabawa ku angin puyuh. Cida terus bae ngadeng dieu ceurik. Ku jalma-jalma anu masih keneh aya di dinya, Cida dilelemu. Lila mah Cida ge sadar, malah ayeuna mah geus bisa diajak ngobrol. Lain Cida, kuring mah masih keneh penasaran ieu teh. Lantaran ieu kajadian teh asa heng pisan. Saumur-umur ge karek aya kajadian kieu mah. Tapi ieu ge hampura Cida. Maksud kuring mah
Ari apal kejadian teh mimiti nama supaya ulah aya fitnah deui ka Cida ka hareupna. Cek pala B. Nya Cida kuning gak jadi penasaran ieu teh. Pak RT ilu ngomong. Cida ngahulang sakedeung. Tapi tuluy derek-dek manehna ge akhirna mah nyaritakeun sagala kejadian anu dialamana. Ti mimiti si Rustam anakna ngomong nimu duit, tuluy duitna dibalajakeun ku Cida, malah dipake meuli rokok Mang Surip oge. Satuluyna peutingna Cida didatangan ku sora kuda anu matak pikasieun. Harita Mang Surip sadaya anu nggerowan ti luar. Ngan hanjakal Cida teuing kumaha ngadadak poho saha anu nggerowan Mang Surip teh. Saprak Mang Surip indit Cida kasarian pules sampai ka isuk. Barang geus udang karek kanyahoan lamun Mang Surip jeung anakna teh geus maot. Tah kitu lalakon mimiti nama pala be. Cek Cida mongkas caritana. Atuh pala be jeung kabehan anu aya di dia kaget. Atuh lamun kitu mah Mang Surip jeung si Rustam teh berarti aya nu nyebakeun sigana teh. Tapi kusahanya manusia nu menyebakeunna. Cek pala be. Nu sejenna ge kadengerae ngararomong kabehana penasaran saha jalma anu geus munjung di lembur eta. Urang ulah cileureun pala be. Ku urang kudu disilidik saha manusia anu geus munjung di lembur urang. Lantaran lamun diantepkeun bisa bahaya kana sejenna. Bising nimbulkeun di korban. Cek tua kampung ngan waktosna seep. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.